Udin ukur Sri ngadengena, Cynthia nyaho Udin maksakan Sri. Din, anjen saurang menak katurunan ningrat, anjen ges lain budak deui, ges waktuna jadi saurang bos pengusaha, anjen kudu balik ka kulawarga anu bakal ngadukung anjen balik deui ka status anjen anu sabenerna. Udin ungguk, leres bi, abdi memang kedah uwih ka kulawarga, tapi abdi kedah ngantosan waktos anu pas, salira teu kedah hariwang, abdi pasti bakal sumbing. Udin katembong nanya tujuan bakal balik deui, tapi sabenerna ukur ngabebera Cynthia ngara teu ngajak wae balik, jeung ngara Cynthia mere laporan ka Agus yen Udin geus nyanggupan bakal balik. Tapi Cynthia nyaho Udin ukur hayang ngulur-ngulur waktu. Din, anjen ulah ngabantakana ka hayang kulawarga, anjen kudu balik, lantaran kulawarga ngarasanya ka anjen, ulah poho, anjen geus dibere Bima Raya Group jeung duit cash ku Aki, eta tandana Aki nyahen pisan ka anjen, jadi eueuh alasan pikeun nolak balik. Udin nanya, Bi, upami abdi uwih, yakin moal aya pamundut nanaon deui ti kulawarga, moal dihalangan upami saatosna abdi ka Bandung deui. Cynthia ambek ngadengena, jelas lamun Udin balik ka kulawarga, sagalana bakal diatur deui ku kulawarga. Lamun geus jadi anggota kulawarga, saperti anggota kulawarga sejena, Udin oge bakal dibere tugas anu kudu dipigawe keur ngabantu kulawarga, lain ukur nolol sakedeng terus balik deui ka Bandung bari teu ngalakukeun nanaon. Agus nitah Cynthia mawa Udin balik lain keur sapoe dua poe, tapi salilana, percuma mawa Udin balik ayuna tapi isuk pageto Udin balik deui ka Bandung, lain kitu anu dimaksud ku Agus. Teu disangka Cynthia bakal ngadenge pertanyaan sarupa kitu ti Udin, saolah-olah Udin teu ngarti kana maksud kulawargana. Din, Aki mere 1 triliun dina bentuk perusahaan terus 100 miliar duit tunai ka anjen, eta tujuana keur ngalatih naluri bisnis anjen, ngara anjen faham kulawarga Subrata memang kulawarga pebisnis, kulawarga pengusaha, lain hartina anjen jadi ngarasa cukup kusakitu, anjen kudu balik ka kulawarga pikeun ngabantu ngajalankeun usaha anu leuwih gede. Udin melong banget Cynthia, janten naon kahoyong kulawarga ti abdi, pangna keke abdi kedah uwih ke Jakarta, padahal teu aya benteunna, bade abdi aya di Jakarta atanapi bade di Bandung, abdi tetep kulawarga Subrata upami memang masih diaku katurunana. Cynthia kerung, terus ungguk, oke, ku bibi dijelaskan, Aki hayang anjen salilana cicing di Jakarta, ulah balik deui ka dieu, percayakan Bima Raya Group ka Susi pikeun sumber penghasilan sampingan pribadi anjen di luar penghasilan anu bakal katarima ti kulawarga. Terus, Udin nanya, Cynthia ngarahu, terus nyarita deui. Kulawarga Kusuma teu sababat jeung kulawarga Subrata, Aki hayang anjen nyereikeun pamajikan anjen sarta megatkeun hubungan anjen jeung kulawarga Kusuma, bere kompensasi anu cukup ngarah maranehna daek narima tanpa aya tungtutan nanaon, ungsikeun ka nagara sejen, ngarah kaharapa teu jadi gangguan keur anjen. Udin ngagidir ambek, Bi, urusan kulawargi abdi eta urusan abdi. Teu aya hubunganna sareng kulawarga Subrata. Naha bet didamel syarat mutlak. Cynthia buburu Sri meper emosi Udin anu geus mimiti naek. Ulah egois, anjen saurang menak, mengpeng anjen acan boga katurunan, ulah ngotoran getih katurunan ningrat anjen ku getih jelema biasa, anjen boga kawajiban miara garis murni kulawarga Subrata, aya puluhan, malah ratusan ningrat di negara ieu anu garis katurunana masih alus, naha bet kudu milih rakyat biasa. Udin kekerot, Bi, abdi nikah pas abdi masih dina kaayaan miskin teu acan kagungan nanaon. Harita status abdi oge rakyat biasa, sanaos getih abdi aya katurunan ningrat, tapi abdi sanes menak, abdi ukur kuli ngaduk di proyek bangunan, lamun darajat kuring rek ditaikeun ku kulawarga, naha pamajikan kuring henteu, naon bedana. Ulah dibarengan ku ambek, hampura lamun aya kalima bibi anu nyinggung sarta ngarendahkeun anjen, cuk Cynthia. Jelas abdi bendu, kulawarga anu tos teu aya hubunganna salami 18 tahun, ayuna ujuk-ujuk sumping hoyong nyampuran sarta ngatur urusan kulawargi abdi, cuk Udin. Cynthia nyarita deui, anjen ningrat din, ningrat ti kulawarga Subrata, lain jelema biasa. Udin buburu nembalan, tapi nyaritana geus teu make adab deui. Kahayang saha anu menta, aranjen anu nyebutkeun kuring ningrat tapi kuring teu ngarasa jadi saurang ningrat, Bima Raya Group jeung duit oge kuring teu menta, memangna kuring kungsi datang ngarengik menta diaku jadi bagean ti kulawarga Subrata, ngalengis menta kakayaan, pan acan pernah. Ngadenge omongan Udin Cynthia kolohok, Udin buburu nyarita deui. Hapunten nembe abdi nyarios garihal, supados bibi uninga abdi oge kagungan pamadegan nyelira masalah kulawargi, teu aya anu tiasa nyampuran urusan abdi, komo wantun ngatur-ngatur, ulah ngabenten-bentenkeun status sosial di payunan abdi, ningrat atanapi sanes, eta ukur sesebatan jalmi, memangna ningrat teu keunaku salah, teu keunaku dosa, sami wae bi, teu aya bentena. Tapi anjen salah milih pamajikan, anjen geus ngawiwirang kulawarga Subrata, cuk Cynthia. Udin mencrong kana banget Cynthia. Abdi anu tanggal waler kana kaputusan, abdi nyalira, abdi teu nyuhungkeun janten bagean ti kulawarga Subrata, naha bet ngaraos wirang, memangna aya anu kantos ngawiwirang kulawarga Subrata kulantaran abdi nikah ka jalmi biasa.
Cynthia ngegobrak meja terus nangtung bari nunjuk banget Udin. Tak bisa dilelayan siah, kuring mere pendapat anu bener, lain rek ngajurumuskeun, tapi nabat katarimana jadi salah ku anjen. Maksa abdi cerai eta leres, nuk itu disebat sanes bade ngajurumuskeun, Udin jebi. Cynthia molotot, anjen pawaris kulawarga Subrata, anjen kudu nurut kana pangaturan kulawarga, memang Bima Raya Group jeung duit 100 miliar dibikin secara gratis, tumarimana siah, lain nganuhungkeun, gampang ker kulawarga Subrata pikeun ngajian anjen jadi sangsara deui. Udin oge nangtung terus banget nangah aja nampeo kana banget Cynthia. Kulawarga Subrata masih nangtung nepi ka ayuna kulantaran hasil capek gawe Bapak Kuring. Goreng-goreng saparapat tina aset kulawarga Subrata ayuna masih anu Bapak Kuring, ulah nyinggung Bima Raya jeung duit 100 miliar anu teu sapira, 10 kali tina nilai eta, Kuring masih hak pikeun menta, tapi Kuring teu mentapan, anjeun anu kuduna nganuhungkeun ka Kuring, eueuh tumarimana siah. Udin ngahajamalikeun omongan Cynthia lantaran sesuai jeung fakta. Lain dirina anu kudu nganuhungkeun, tapi kulawarga Subrata anu pantes nganuhungkeun kana usaha bapana, wajar lamun Udin ambek. Bapak Kuring anu capek gawe, aranjeun anu ngeunah-ngeunah ngasahan hasilna, Bapak Kuring diusir tanpa aya anu ngabela nepikeun ka maotna, eta bakal jadi perhitungan keur Kuring, kudu dibereskeun, jadi aranjeun ulah ngarasa tenang. Cynthia teu nyangka Udin bakal wani ngomong kitu, komo nyebutkeun saparapat aset kulawarga Subrata mangrupakeun hakna. Cuk saha saparapat aset kulawarga Subrata hak anjen, atas dasar naon. Udin kekerot, lantaran hasil capek gawe Bapak Kuring, Warman, Kuring anakna Warman, loba saksi hirup anu bisa ngabenerkeun. Cynthia beki molotot, Bapak anjen geus eueuh salila 18 tahun ka tukang, geus moal aya titinggal Bapak anjen anu nyesa, nabet boga anggapan masih aya hakna. Sanajan Bapak Kuring eueuh tapi Kuring masih aya, justru anjen anu eueuh hak, anjen geus kawin ka Daeng Sujana sarta acan diceraikeun, naon hak anjen di kulawarga Subrata, make jeung hayang pipiluen kana urusan aset, Udin nanya. Cynthia ngarasa kapepet ku omongan Udin, kanyataana memang bener, Udin anu leuwih hak nungtut warisan kulawarga, saprak kawin, Cynthia geus teu boga hakna naon masalah aset kulawarga Subrata. Warsan, Wardi jeung Warta oge osok nyebutkeun hal eta pikeun ngingetkeun Cynthia. Anu pantes dipentaku Cynthia nyaeta aset ti salakina, Daeng Sujana, lain ti kulawarga Subrata, masalah bagean, paling ukur kaiklasan ala kadarna ti Agus Subrata, teu bisa dihitung make nilai presentase. Ngan lantaran anu bisa diandalkeun ti salakina, Cynthia akhirna balik deui ka kulawarga Subrata, ngadeketan Agus sangkan kaharepna bisa narima hak anu sarua jeung anak-anakna nu sejen, Cynthia oge era balik deui ka salakina lantaran geus rumasa salingkuh, jelas salakina moal narima kadatanganna, komo nuntut hakna, nuntut diceraikan oge teu ditudunan, kalah nyawana anu rek dilengitkeun. Dina nyokot hate babana, Cynthia kudu sagala nurut kana parentah Agus, kasup ayuna, kudu hasil mawa balik Udin ka Jakarta, ngan teu disangka hasilna bakal jadi kieu, jelas Cynthia ambek. Cynthia kekerot bari molotot, terus nyarekan, sorana nepikeun ka nyelengking tarik minuhan rohangan di Taman Gantung. Udin, denge keun, lamun anjen nurut, hirup anjen bakal disenangkeun, tapi lamun anjen nolak, Bima Raya Group sarta duit 100 miliar bakal dicokot deui, anjen bakal salilana balangsak, balik deui ka asal. Isak buburu ngagiringkeun pelayan anu keur nyiapkeun dahareun sarta dirina kaluar ti Taman Gantung, terus nutupan panto narungguan di luar, sabab sieun Cynthia lepas kontrol akhirna ngamuk ka sararea. Udin jebi, hade, tapi Kuring teu paduli kana ancaman sarupa kitu, ngan Kuring kekehayang nyaho, naon tugas Kuring saengjosna balik ka kulawarga Subrata, anjeun ti tata diacan nyebutkeun tujuanna, ukur terus nitah balik ka Kuring tanpa nyebutkeun alesana. Cynthia nyangka ancamanna geus bisa nyingsiunan Udin, jadi buburu ngajelaskeun. Cereikeun pamajikan anjeun, balik ka kulawarga Subrata, kawin ka Sara Gunawan, kontrol usaha Gunawan Group ku anjeun pikeun ngabantu kulawarga Subrata, Sara geus jadi tunangan anjeun ti baheula, alasan keur kulawarga Gunawan nolak anjeun. Terus, Udin nanya deui, Cynthia ngarahu, lamun anjeun teu resep ka Sara, anjeun bisa kawin ka Ziyu ti kulawarga Sutama, tundukeun kulawarga Sutama ti jero pikeun ngadukung usaha kulawarga Subrata, kulawarga Sutama oge moal nolak anjeun sabab indungna Ziyu baheula oge boga ka bapa anjeun, ieu sarua jeung ngahijikeun dua kulawarga anu jadi musuh bubuyutan ti baheula. Udin ngabarakatak sering ngadengena, jadi Kuring kudu ngajual harga diri Kuring keur kulawarga. Cynthia ngajelaskeun, lain ngajual harga diri, loba anu bakal ngarasa diuntungkeun tina hal eta, kaasup anjeun sorangan. Udin masih seserian, lamun demi kulawarga, jeung teu dianggap ngajual harga diri. Anjeun panranda lain, pamajikan batur oge teu diaku. Naha lain anjeun anu maju sangkan dikawin ku Zidan atawa ku Philip. Naha bet Kuring anu kudu maju. Cynthia ngarasa banget nages dicabok ku Udin, Cynthia jelas era jeung ambek ngadengena. Koplok, kurang ajar, Kuring bibi anjeun, tega anjeun ngahina bibi. Udin nyerengeh,
Nah anjen bet ngarasa kahina, memang na anjen nyarita ka kuring biu kuring teu ngarasa kahina, tiap jelema boga harga diri, moal aya anu sudi ngajual harga dirina keur kasenangan batur, bener teu, anjen oge embumpan. Nafas Cynthia kaciri renghap ranjuk, Udin ngalengka ngurilingan meja terus mencrong kana banget Cynthia. Balik ka Jakarta bi, beja keun ka Aki, bisi Bimaraya Group jeung duit 100 miliar rek dicokot deui, pek kuring moal lebar, tapi masalah maut na kolot kuring, tetep bakal dibalitungkan, lamun geus tepi kana waktuna, kabeh bakal dibabat ku kuring, tanpa kecuali. Awak Cynthia ngeleper lantaran ambek, setan, anjen memang incu anu guna, rasa hormatna pisan ka kulawarga. Udin molotot, naon anu kudu dipihormat ku kuring ti kulawarga Subrata. Cukup, cok Cynthia bari ngabantingkan gelas, setiap kalima anjen bakal dilaporkan kabeh ka Aki anjen, lamun anjen dihapus ku kulawarga Subrata, ulah nyalakion bibi lantaran tengingetan. Udin seri, ngingetan naon, justru kuring anu ngingetan ka anjen yen kulawarga Subrata salah sahiji kulawarga anu rek diberesan ku kuring, lamun kuring geus bertindak, ulah nyalakion kuring lantaran tengingetan. Curug Cynthia nunjuk banget Udin, tempo keun, anjen bakal handal, kulawarga Subrata pasti moal cicing narima panghinaan sarupa kieu. Udin jebi, lakukan naon anu bisa dilakukan ku kulawarga Subrata ka kuring, kuring nungguan. Udin ngalengka keluar ti taman gantung langsung nuju lift tanpa ngareret deui ka tukang. Kadenge sora Cynthia masih nyarekan ti jero taman gantung. Udin, dagoan, bibi acan beres ngomong, Udin teu malire, Udin geus nganggap Cynthia ukur jelema idiot anu keur halu lantaran kakayaan kulawargana, akina pasti teu marentah keun cara kasar kitu pikeun ngolo dirina balik ka Jakarta, ngan lantaran sifat bibina anu egois sarta ngarasa leuwih luhur ti batur, anu akhirna nyapelekeun perasaan batur, jadi percuma Udin ngomong panjang lebar deui jeung Cynthia. Nempo Udin nuju kana lift, Isak ngahalangan terus nanya. Gan, nah agan nyarios kitu ka bibi, upami bibi salira leres laporan ka Juragan Agus, salira bakal aya dina bahaya ageng. Udin jebi, Cynthia lain bagian ti kulawarga Subrata, Cynthia ukur anjing anu dititaku Aki pikeun ngolo kuring, lamun Aki daek ngadenge keun laporan ti anjing, hartina Aki leuwih percaya ka anjing tibatan ka kuring. Udin nyekelan tak Isak, anjen teu kudu ngarasa hariwang ka kuring, kuring maung, teu sudi kudu digogok ku anjing, lamun Cynthia lain bibi, ku kuring pasti gas diparies keun baheungna ngarat teu bisa ngagogok deui, kuring masih ngahargaan lantaran manehna memang bibi kuring, lahir tina getih anu sarua jeung kuring, getih kulawarga Subrata. Isak ungguk, Isak sabenerna lain sieun Udin anu dicilaka keun ku kulawarga Subrata, tapi justru sieun kulawarga Subrata anu bener-bener dibasmi ku Udin, sabab sanajan dina segi ekonomi Udin eleh, tapi dina hal kakuatan moal aya anu bisa ngalawan Udin. Agan bade teras ka mana, wiosku mamang dijajabkeun, Isak nanya. Udin gogodek, ulah mang, salila Cynthia aya keneh di Bandung, batasi heula ngalayanan kuring, leuwih hade sampur keun Cynthia bari sakalian talungtik naon deui anu bakal dilakukan ku dirina ka kuring. Isak ungguk, mangga gan, upami kitu mamang bade neupangan bibi salira. Udin ungguk, jaga ulah nepikeun ka ngaganggu kulawarga kuring, utamana ngaganggu pamajikan kuring, lamun aya tanda-tanda eta, buburu bejaan kuring. Mangga gan, Isak ngabongkokeun awakna ka Udin, Udin memang kudu waspada. Geus gagal nita Udin nyereikeun Icih, bisa wae Cynthia ngadatangan Icih pikeun menta cerai, lamun nepi ka kitu, identitasna anu salila ieu ditutupan, pasti bakal kabongkar, Udin masih hayang ngarusiakeun identitasna ka Icih, nepikeun ka bisa maleskeun dendam kolotna. Udin langsung asup kana lift, sedangkan Isak buburu asup ka taman gantung pikeun nepungan Cynthia, di jero taman gantung kaayan geus paburantak, gelas pepes, hidangan marahal anu geus ditata dina meja nyampak geus ngalayah dina karpet. Korsi oge geus dibalik, Cynthia keur lajak-lejek kaditu kadiu bari ngarameusan buukna. Lantaran loba beling anu pepes, Isak ngarasa hariwang Cynthia kacugak. Buburu Isak kaluar ti taman gantung nita opat pelayan pikeun asup meresihan lokasi, opat pelayan buburu asup bari mawa sapu sikat, vakum cleaner, jeung kantong sampah. Lantaran masih ambek ka Udin, nempo aya opat pelayan asup, Cynthia buburu ngajewang keras seorang pelayan lalaki terus ditampilingan. Saha anu nita aranjen kadiu, keluar, si pelayan nembalan bari muringis. Juragan, dihandap sawar beling, kumaha upami sampeyan salira kacugak. Aing teu ngijinan siang ngomong, keluar, ceuk Cynthia bari nunjuk kana panto. Pelayan nyarita deui, abdi di piwarang Presiden Isak. Cynthia najong tonggong saurang pelayan awewe anu keur nagok mulungan beling. Anjen opatan dipecat, keluar, pelayan awewe anu ditajong langsung nangkuban, sabab kantong sampah anu geus diisi beling aya harapena, jelas betengna langsung rahat ku beling, si pelayan ngajerit bari nyekelan betena anu kaluar getih, terus ngareret ka baturna. Geroan ambulan keur kuring, baturna buburu nelepon ambulan, saurang deui ngagusur pelayan awewe anu betengna rahat ka sisi, terus dititah diuk nyarande. Pelayan lalaki anu tadi dicabok nyarita ka Cynthia. Bu,
Awewe anu rahat betengna eta keur kakandungan, kumaha lamun kaguguran lantaran kalakuan anjeun. Mane wani nyarita teu sopan ka aing anu boga hotel ieu, ceuk Cynthia molotot. Pelayan nembalan, kuring teu paduli saha anjeun sarua jelema. Cynthia kekerot, tadi geus asa dicalutakan ku Udin. Ayeuna seorang pelayan oge wani kalutak ka dirina. Si pelayan ditampilingan deui ku Cynthia. Kurang ajar, wani sosorongot ka aing, ngadenge aya kaributan, Isak buburu lumpat asup ka taman gantung, terus nyekelan lengan Cynthia. Liren den, aya naon, Cynthia ngepeskeun lengan Isak, terus molotot. Kumaha cara anjeun ngadidik pagawe nepikeun ka aya anu wani morongos ka kuring. Isak nempo sakuriling, sarta ngarenjak nempo saurang karyawana diuk di sisi bari betengna baloboran getih, mustahil dilakukan ku sorangan atawa ku baturna, pasti kalakuan Cynthia. Den, salira teu kedah ngamuk di dieu, hayu ka kamar teras istirahatkeun. Anjeun kudu mecat opat pelayan ieu, ceuk Cynthia masih kekerot. Saacan kaluar ti taman gantung, Cynthia masih nampiling pelayan lalaki anu tadi wani nyarekan dirina. Pas Cynthia indit, Isak buburu nyampurkeun ka pelayan lalaki anu tadi ditampilingan. Aya kejadian naon tadi, pelayan tungkul bari ngajelaskeun. Pa, juragan Cynthia bendu ningal abdi opatan lebet meresihan beling, nampiling abdi teras najong nani, dugi kageubis nangkuban, patuangana getihan kana beling, nani nuju ka kandungan 5 sasih. Abdi hawatos kandungana kaganggu. Pa, teu aya anu ngadamel kalepatan, sadayana didamel atas parentah salira. Salira tiasa ngecek rekaman CCTV, ayuna bantun abdi ka rumah sakit pa, tulungan abdi, ceuk nani bari muringis, tina sela-sela Ramona anu nungkupan beteng getih masih ngucur. Isak ungguk, kuring anu salah, aranjeun teu kudu hariwang, nani, anjeun bakal dibawa ka rumah sakit, biaya KB kuring anu nanggung, aranjeun opatan cuti sabulan, kuring bakal mere 2 juta saurang sebagai kompensasi. Aranjeun moal dipecat, bulan harap arasup gawe deui siga biasa. Isak nelepon asisten pribadina jeung supervisor cleaning service, teu lila duanana datang, Isak nyarita ka asistena. Anu tiluan bere duit 2 juta saurang terus bere cuti sabulan, khusus kernani, lantaran kecelakaan, bawa ka bagean ginekologi rumah sakit, lamun janin dina betengna bisa disalametkeun, bere 2 juta, KB biaya perawatan rumah sakit jeung ubar sarta hal-hal letikna, kuring anu mayar, tapi lamun janina teu bisa disalametkeun, bere 20 juta. Perpanjang cutina jadi 1 tahun bari tetep boga hak narima gaji bulanan. Sangkan bisa nyiapkan deui kehamilan berikutna tanpa gangguan. Anjeun ngarti? KB jelema regrek ngadenge penjelasan Isak, satadina hariwang Isak bakal ngagugukana ka hayang Cynthia. Opat pelayan ceri sarta nganuhungkeun ka Isak, Isak ngareret ka supervisor. Atur karyawan sejen pikeun mersihan tempat ieu, awasiku anjeun nepi ka beres. Bari dibantuanku 2 security hotel, nani dibawa turun, kahandap pikeun dibawa ka rumah sakit. Isak balik ke ruang kerjana terus ngahuleng, nepi ka iraha Cynthia bakal cicing sarta nyusahkeun di dia. Udin geus teu paduli deui ka Cynthia, nepi ka imah Udin geus katingaleun makan malam jeung kulawarga, jadi kapaksa dahar sorangan meakeun sesadahareun nu masih kene aya. Beres dahar Udin nyokot tas isi aksesoris anu dibeli ti Ginza di kamarna. Kabeh dipajang dina lomari mainan anu aya di ruang kulawarga pikeun hiasan. Saenggeus beres, Udin ngariung jeung kulawargana anu keur narongton TV bari ngadalahar bubuahan anu dipetik ti kebon, bari sakali-sakali ngarobrol saruka seri bari silih gonjak, nepi ka akhirna Icih nyarita ka Lastri. Ma, abdi aya pamundut tiasa. Naon, tembal Lastri. Icih buburu nyarita, dina pager balkon kamar ema pan masih seueur boneka ngagarantung, tiasa teu dilungsurkeun sadayana, supados teu ngareksak pamandangan villa upami katingal ti jalan. Lastri langsung gogodek, ulah, boneka eta teu ngaganggu nanaon, kudu tetep aya di dinya ngara unggal poe katempo ku Karsidi, lamun diturunkeun, ema moal boga hiburan deui. Icih ngarahu, ma, villa batur mah endah kumargi dina pager balkona dipasangan pot gantung anu eusina kekembangan, ukur villa ieu anu digantungan boneka, pan katawisna janten aneh. Pokona ulah, tembal Lastri kekeh, boneka eta senjata ajaib ema pikeun ngaruksak mental tatangga sabelah, pikeun panginget-nginget yen isah kungsi rene jadah. Lastri langsung curinghak, ema malah boga ideu hade, ema geus meuli lampu hias anu pating kareutip, ema bakal masang lampu hias warna-warni dina pager sangkan bonekana leuwih katempo jelas ti peting. Icih, Udin sarta Mardi kolohok ngadengena, Icih nepikeun ka nepak tarang, buburu nyarita deui. Ma, abdi nyuhungkeun ngalungsurkeun boneka, sanes malih ditambihan ku lampu, masalahna pantos lami, teu kedah janten kapapanjangan. Lastri muncereng, anjeun nyaho teu tujuan ema masang boneka, saha anu geus ngajieun suku ema potong, saha anu geus ngajieun ema kalengitan opat huntu harap, ema moal pernah bisa poho kana kajahatana ka ema, wajar lamun ema hayang males. Lastri nangtung,
Untung mana ngingetan, emarek masang lampuna ayuna mengpang peting, jadi bisa langsung dites, cuk Lastri bari lempang kana lift. Ici, Udin jeung Mardi ukur silih reret bingung, di Villa A04, Rukmini jeung anak incuna oge kersuka bunga, saprak di modalan Renal usaha palapa beki maju, Villa Kusuma, barang antik, sarta kakayaan sejen anu kungsi disita ku Bang oge ges bisa katebusan deui. Jadi ayuna bisa ngantor deui di kantor palapa nu hebel, malah karyawan anu baheula kungsi dipecat oge hiji-hiji dipanggil deui pikeun digawe. Lantaran Renal nginjemkeun Villa A04 salila 10 tahun. Jadi Villa hebel ku Rukmini disewakeun heula ka batur. Lantaran KB aset ges baralik deui. Jelas Rukmini bunga. Dudung jeung Una geges baralik deui sumangetna sabagai budak ngora anak jelema beunghar, papakean, perhiasan, kosmetik, ges lain masalah gede deui. Ukur Isa anu teu diperhatikan sama sekali, tetep diperlakukan sebagai babu, malah lain ukur ku salakina, ku anak-anakna oge ges teu dipirosea. Tadi nu sejen ges dalahar di rumah makan mewah lantaran Rukmini karek narima duit sewa villa, tapi Isa teu diajak, Isa tetep di imah, masa kerdaharana sorangan, ti poe ka poe Isa beki teu betah cicing didinya. Rukmini nyorowok ka Isa, Isa, jeung ngajentul kitu mah mending elapan kaca jandela, tempo ges rarumek, isukan kudu ges bersih kabe, ulah aya anu kaliwat. Ngadenge Rukmini nitah ngelapan kabe kaca jandela di villa, Isa kolohok. Bu, ieu tos wengi. Jabi aya puluhan kaca jandela ti lantai hiji dugi ka lantai 3, sanaos di damelan saminggon oge moal tangtos ka damelan sadayana, komo ieu ukur sawengi, memang abdi sangkuriang. Rukmini jebi, oke, saminggu teu nanaon, bersihan mimiti ti ayuna, daripada ngajentul kitu mah. Isa jelas ambek, panita Rukmini memang teu asup akal saolah ngahaja dijen-jen pikeun nyiksa dirina, lamun teu ngaragangan ka salaki jeung anak-anakna, Isa geus hayang ngagabruk terus nyekek Rukmini nepikeun ka paeh. Isa ukur kekerot bari ngalengka ka tukang rek nyokot kanebo, tangga jeung satengah ember cai keur ngabersihan kaca jandela, samemeh ngalengka kadenge Rukmini nyarita deui. Mane ulah ngabantah, di kulawarga ieu mane anu boga tugas ngurus imah, nu sejen neangan duit, wajar kuring nita ka mane sabab memang pagawean maneh. Muhun bu, kadangu, tembal Isa, Karsidi nangtung terus nyarita ka Rukmini. Ma, kuring rek istirahat ti heula, cuk Karsidi terus ngalengkah kana lift. Rukmini ukur ungguk, Isa geus datang bari ngalek tangga lipet aluminium sarta ngajingjing satengah ember cai. Elapan ti lantai 3 heula, cuk Rukmini ka Isa. Isa teu nembalan tapi indit nangtung harapan pantol lift anu masih dipake keneh ku Karsidi naik. Karsidi geus nepi ka lantai 2 langsung asup ka kamarna, terus ngalengkah ngadeketan jandela maksudna rek nutupan hordeng, ngan kaciri leba balkon kamar Lastri aya lampu disko pating karetip. Kurang ajar, Karsidi kekerot. Rangkaian lampu LED warna-warni teh ngahajad dikurilingkeun ku Lastri di sakitaran pagar balkon anu dipake ngagantung boneka, salapan boneka anu awalna lamun peting tepati kaciri. Ayuna kaciri jelas lantaran kacangan ku lampu LED, warna boneka oge jadi aneh nuturkeun warna lampu anu hurung. Setan, si Lastri memang keterlaluan, Karsidi langsung turun terus ngajak Dudung. Dudung, hayu miluka bapa, urang jorak si Lastri. Rukmini kerung, terus nanya, kunaon deui si Lastri? Karsidi kukulutus, tingali dina balkon si Lastri mah, bonekana ngahaja dicangan ku lampu sangkan kaciri ku kuring teu bisa ngantep. Ulah, Rukmini nyarek, memangna anjeun duaan bisa ngeleken si Udin. Hayang arasup ka rumah sakit deui. Karsidi ukur kekerot, Dudung anu geus nangtung ge diuk deui, memang bener, kakuatan Udin lain tandingana, lamun maksakeun indit ngajorak Lastri, tangtu Udin moal cicing. Karsidi akhirna diuk bari tungkul ngekesek buukna sorangan. Terus kumaha cara males kalakuan si Lastri, kuring geus teu sabar hayang ngekesek. Rukmini melongkak Karsidi, keun bae nafsi-nafsi, geus teu kudu dilayanan deui, urang mah mending fokus neangan duit, ulah kapancing kuri ributan. Rek salilana ngelehan, moal ngawara sama sakali, Karsidi netep Rukmini. Dudung nyarita, pa, ayuna kulawarga urang tos kagungan artos, janten keun mayar batur kangge ngawarana, ulah motoran pandangan bapaknya lira, juragan Renal gepan ngarepkeun pisan kulawarga urang ngaganggu kulawargana si Udin, upami aya nanaon pasti dibela. Karsidi ungguk bari ngararet ka Rukmini. Bener mah, ayuna perban sarta gips dina cokor si Lastri geus dibuka, jadi moal salilana aya di imah, urang ganggu lamun keur di luar, emah bisa nyiapkeun dana keur kuring. Rukmini ngauleng sakedeng, terus ungguk, emah satuju, ngara Renal oge teu nganggap urang eueuh usaha pisan pikeun ngaganggu kulawarga si Udin, kabeneran Renal bakal datang isukan ka Bandung rek ngontrol proyek, sigana bakal nginep di Bandung. Karsidi curinghak ngadengena, kasempetan hade, pas Renal datang pas urang keur ngawara si Lastri, pasti Renal bakal bunga ngadengena. Rukmini unggek, hiji pesen emah, ulah dipaehan, sabab masalahna bakal manjang lamun si Lastri paeh. Renal oge moal panuju, tugas urang ngaganggu, lain dititah maehan. Karsidi ungguk, moal mah,
rencana kuring ukur hayang newak si Lastri terus ditaranjangan, motret sababaraha pose taranjangna, terus antep sina diperkosa ku batur nepi karenah, sarta dijieun videona, foto jeung video eta bisa dijieun keur ngawiwirang kulawarga si Udin ka harepna. Rukmini kerung, emas satuju lamun ku batur, montong ku maneh. Karsidi ngabirigidik, barina oge kuring mah teu sudi mah, nelebengetna oge kuring geus ijit. Janten bade dikawitan enjing, Dudung nanya ka Karsidi. Enya, Karsidi ungguk, culik isukan, lamun geus hasil, bejaan renal. Dudung nyarita deui, abdi kagungan rarencangan kelompok pamuda barandalan tukang mabok, kumaha upamiku abdi tugas ieu dipasikeun ka aranyeuna. Alus, sok telpon, ceuk Karsidi nya tujuan, Bapak rek nyewa mobil keur nyulikna, kabeneran Bapak oge boga babaturan anu boga gudang kosong di kawasan industri di pasisian keur mawa si Lastri kadinya. Una nanya, kumaha upami Lastri enjing teu kaluar ti bumi. Muhun tah, kumaha, Dudung oge nanya, masalah gampang, pancing ku duit pasti kaluar si Lastri mah, tembal Karsidi. Isuk keneh Ici jeung Mardi geus kaluar ti imah ka tempat gawena sewang-sewangan, Ici rek mere pengumuman ka karyawana yen kantor rek diliburkeun heula salila saminggu lantaran pagawean memang keur sepi. Sedengkeun Mardi di Asosiasi Kaligrafi jeung Lukisan eueuh istilah libur, kabeh datang jeung balik sakahayangna sewang-sewangan, lantaran memang lain perusahaan. Lastri ayeuna beki rajin ngagawean sagala pagawean imah anu baheula sok dipigawe ku Udin, masak, nyusuh, bebersih imah jeung sajabana. Sedengkeun Udin masih lalangkarakan dina ranjangna, mariksa laporan RK Pharmaceutical ti Ilyas, tina ponselna, stok RKW San di unit produksi Kobayashi anu diatur ku Ichiro beki ngalobaan. Udin acan niat masarkan buburu, sabab nungguan launching resmi di Jepang, ku bantuan ti Nanako. Dina acara launching, kabeh stasiun TV di Jepang bakal nayangkan iklan RKW San anu dibintangan ku Sarah. Sebagai artis internasional, popularitas Sarah di Jepang oge memang terkenal. Salian ti eta, keampuhan RKW San oge geus eueuh saingan deui, Udin yakin bakal jadi hit di Jepang. Sabot Lastri keur ngumbah sayuran pikeun diasakan, bel panto disada, nyampak saurang kurir keur nangtung di buruan. Leres ieu bumi ibu Lastri, enya kuring, aya naon, tembal Lastri. Ieu aya paket bu, mangga ditanda tawis di dieu, cuk kurir mikeun dus letik sarta nyodorkeun bukti tanda tarima pikeun ditanda tangan. Keur kuring, Lastri nanya kerung bari ngilikan paket, sabab Lastri tara balanja online. Saacan kurir indit, Lastri ngabongkar heula paket, ternyata di jerona barang promo. Kartu nama jeung surat anu di print. Halo, selamat Anda mendapatkan paket perawatan spa seluruh tubuh dari Klub Kecantikan dan Kesehatan kelas atas Lizzy senilai 999.888. Dengan kartu ini, Anda dapat mengunjungi salon kecantikan kami kapan saja, nikmati layanan spa lengkap gratis, tidak perlu membuat janji kunjungan. Lastri curing hak terus ngagerentes, yes, kuring rek indit, mengpang gratis, Lastri ngabayangkan diri na ngagoler dina ranjang kecantikan bari dipijet, Lastri langsung asup ka imah teu sabar hayang buburu indit. Bari salin baju Lastri ngomong sorangan, salila suku di gips kuring geus teu bisa kamana-mana, ayuna aya kasempetan perawatan gratis di spa kelas atas, kabeneran promo napas datang ka kuring, sigana memang dipilih random, sabab kuring ken kungsi jadi pelanggan salon Lizzy saacana, jelas kudu indit, iraha deui bisa kieu. Sameme ka lantai hiji, Lastri nyimpang heula di lantai 2 pikeun pamit ka Udin, Lastri gegedor panto kamar Udin. Din, geus hudang, Udin ngunyiang hudang terus muka panto. Aya naon mah, Lastri buburu nyarita, emarek keluar heula, aya perlu, sayuran geus metik tapi acan diasakan, bisi hayang dahar mah masak heula we sorangan. Mangga mah, Udin ungguk, lamun aya nanaon telpon emah, cuk Lastri bari purat perot asup deui kana lift. Mangga, tembal Udin bari nutupkeun deui panto kamar. Karsidi keur nangtung dina balkon kamarna bari netep ka lawang panto imah Udin, ningali Lastri keluar bari rusuh, Karsidi seri, buburu turun ngadatangan Dudung. Si Lastri geus kaluar, kumaha babaturan anjen, beres pa, cuk Dudung seri. Karsidi nanya deui, kumaha rencana anjen, ngara kuring oge nyao. Rukmini jeung Una oge nyalamperkeun diuk ngariung lantaran hayang ngadengar rencana anu geus disusun ku Dudung jeung babaturana. Dudung langsung nyarita, anu boga salon kecantikan Lizzy babaturan kuring, ayuna geus bangkrut sarta kajiret hutang, rencanana rek kabur pikeun muka salon di kota sejen tapi acan aya danana. Langsung ka intina, cuk Karsidi teu sabar, Dudung ungguk. Sabenerna salona geus tutup tapi kukuring tita dibuka deui khusus ngalayanan si Lastri sarta dibayar 2 juta, beres eta tetep rek kabur ka luar kota. Una nanya, maksud anjeun kabeh rek dilakukan di salon eta. Dudung bogodek, moal, tetep dibawa ka gudang kosong anu kamari dijanjikeun ku baba, salon eta ukur ruko, tapi di tukangna aya panto anu langsung nembus ka gang letik samobilun, jadi si Lastri bakal dibius terus diangkut ngaliwatan panto tukang eta langsung dibawa ka gudang kosong. Isa anu keur ngelapan kaca nanya ka Dudung, naon rencana anjeun saenggeus kabeh dilakukeun ka si Lastri. Dudung bogodek,
Acan kapikirku kuring, paling diantep di gudang atawa dipicen di hiji tempat, anu penting foto jeung videona geus dijieun. Picen ka tambang batubara, ceuk Isah, tapi kuring teu wawu ka jelema anu boga tambang batubara, ceuk Dudung. Kirim ka Afrika, sina digawe di kebon tiwu, ceuk Unah. Dudung nepi ka kaselek, memang nasaha anu rek mawana ka Afrika. Asa ngeuna teuing di foto, di video keun terus dilepaskan, ceuk Isah kerung. Karsidi anu awalna tara paduli kana omongan Isah, ayeuna mah umbuknya tujuan. Kumaha lamun sina dibarawawe ku babaturana si Dudung keur ngabaturan sare maranehanana unggal poe nepi ka renah, ulah waka dilepaskan saacan bener-bener kanyahoan renah. Rukmini milu nyarita, bari mureleng ka Isah, memarek menta Renal sangkan ngirim si Lastri ka tambang batubara, pan tambang batubara anu dipake ngalacur ku si Isah geus dibeli ku Renal. Kahirupan Renal keur susah, babana struk, lengan Roger Ken cager bener, Wuki oge masih angger nyusakeun tiap 2 jam sakali, yakinan nepi ka kiwari tetep di Semarang teu daek balik, malah menta cerai lantaran kuciwa ku Renal anu dianggapna jadi panyabab payahna Nanang jeung Kayla. Sabalikna Renal nyalakeun ka Nanang anu geus ngotoran ngaran kulawarga Sanjaya nepikeun ka kudu kalengitan kapercayaanna ti masyarakat. Awalna kekuatan ekonomi Renal saluhureun nata prawira, ayeuna malah jauh sahandapan Salman Wijaya. Renal keur fokus kana usaha sarta ngejauhan sagala masalah anu bisa nyebabkan karugian gede. Tujuanna sangkan kulawarga Sanjaya bisa balik deui ka asal. Poe ieu Renal rek ngontrol proyek real estate di Bandung, karek oge nepi ka lokasi proyek, Karsidi nelepon. "Pa, kuring Karsidi," saur Emma, salira nuju aya di Bandung. Sanajan haroream, Renal nembalan, "Aya naon?" Karsidi buburu ngajelaskeun. "Masih dina raraga ngaganggu si Udin, dinten ieu abdi bade nyulik mitohana, di taranjangan teras diperkosa, sadaya prosesna bade difoto sareng di video keun, teras diunggah langsung kana platform internet, abdi yakin ayeuna si Udin bakal wirang." Renal atau ngadengena, akhirna anjeun boga kawani. Karsidi nyarita, satowacana memang teu kapikir carana, margi mitohana pengkor teu tiasa kaluar ti bumi, ayeuna parantos damang, tos tiasa dipancing kaluar, abdi hoyong uning kumaha tindakan si Udin saatos foto sareng video mitohana dirilis dina internet, abdi yakin jalmi model Isak, Kang Bahar, Salman, Kingang sareng Sony tos moal kersa deui ngabantos. "Alus, sok laksanakeun, mudah-mudahan lancar sarta eueuh gangguan," ceuk Renal. Karsidi nyarita deui, saatosna beres, mitoha si Udin bade diungsikeun dugi karanauna ageng, tambang batubara anu kantos ditebus ku salira di Jambi teh masih operasi, niat abdi bade dipicen kadinya. Teu kudu jauh-jauh, kuring boga pabrik batako di Cibadak, urang jadikeun kuliwe di dinya, sina ngaduk semen jeung abu, tembal Renal. "Teu sawios, eta oge sae, anu penting didamel abot sareng teu tiasa ka mamana, kintun we alamatna ka abdi," ceuk Karsidi. Renal nyekaka, "Gampang, sanajan tujuan kuring ka Bandung rek ngontrol proyek, tapi lamun aya rencana kieu, kuring oge hayang nyaksian proses ngajian videona sacara langsung, jadi kirim alamatna ka kuring ulah waka ngalakukeun nanaon saacan kuring datang, ayeuna kuring keur digawe, telepon kuring lamun geus aya hasilna." "Mangga Pa," tembal Karsidi. Beres nutup telepon, Karsidi laporan ka Rukmini. Renal boga pabrik batako di Cibadak, jadi si Lastri rek dibawa kadinya pikeun jadi kuli matuh. Isa langsung protes. Kuring dikirim ka tambang batubara anu poek jeung kotor, nah si Lastri ukur dikirim ka pabrik batako. "Mane nyaho pabrik batako?" Karsidi molotot ka Isah. "Batubara mah sanajan poek jeung kotor ge teu kapanasan, di pabrik batako mah nya kudu ngaduk, nyitak, mowe, hasilna ditumpuk, kabeh papanasan jeung leuwih berat digawena." Isah anu memang teu nyaho kumaha ripuhna pagawean di pabrik batako ukur kolohok bari unggut-unggutan ngadengekeun penjelasan ti Karsidi. Sugan we panggi jeung lalaki cunihin siga pangalaman kuring, ngarah milu ngalaman jeung bisa ngarasakeun kumaha kasiksana kuring harita. Di Presidensial Suite Padma, Cynthia keur mere laporan ka Agus Subrata. Dina laporana Cynthia ngagambarkeun Udin sabagai pamuda kasar, liar, anu teu berpendidikan jeung teu ngarti kana adab kasopanan. Jalmi sapertos kitu moal pantes hirup di lingkungan kulawarga Subrata anu dipika hormat ku sasaha, bakal ngisinkeun. Agus Subrata nanggapi laporan ti Cynthia sacara biasa. Tenembongkeun rasa kuciwa atau reuas, malah Agus yakin omongan Cynthia ngahaja di bumbuan, kagorengan Udin digegedekeun, ka alusanana dilelengit, sabab beda pisan jeung informasi anu katarima ti Asep. Anjeun ngagedikeun teuing emosi, jelas Udin bakal boga sikap teu hade ka anjeun lamun anjeun teu pikaresepen, jujur, kuring hanjakal geus ngirim anjeun. Cynthia ngarenjak, abdi teu ngalakukeun nanaon anu nyinggung perasaana. Anjeun masih acan ngarti kunaon kuring hayang Udin balik ka dieu, ceuk Agus. "Pa, nah kekedah uiha ke Jakarta, tos weh lepaskan incu kitu mah, si Udin moal tiasa diatur, mawa karep sorangan, babat teu kedah capek-capek masa anu alim, ziyu sareng sara oge pasti nolak ka lalaki saperti kitu mah," ceuk Cynthia. Agus seri,
Udin boga kemampuan mikat awewe. Bapak yakin Ziyu atawa Sarah bakal daekeun ka Udin. Bapak ngomong lain tanpa pamikiran. Sanajan Bapak tara ka mana, tapi panon jeung ceuli Bapak aya di mana-mana. Mustahil, tembal Cynthia. Salira tos 18 tahun teu pendak sareng Udin. Janten anu kaemutku Bapak pasti sifatna basa masih alit keneh. Bilih hoyong uninga, Udin ayuna sapertos preman pasar. Ziyu sareng Sarah garlis. Bager, sareng berpendidikan. Moal oge cocok. Agus ngajelaskan, kamari Bapak panggil jeung Philip di asosiasi pengusaha. Bapak nanya, nah Philip masih inget kana pertunangan Sarah jeung Udin. Philip ngajawab, salila bisa manggihan Udin di mana wae ayana, dirina moal ragu ngawinkan Sarah ka Udin. Tepaduli kaayaan Udin ayuna rek galandangan, kuli ngaduk, atawa preman. Hal eta geus jadi kamupakatan kula warga Gunawan, kaasup Sarahna sorangan oge daek. Philip masih waras, Cynthia kolohok, Agus gogodek. Bapak tepaduli waras atawa henteu, anu penting daek ngawinkan Sarah ka Udin. Ayuna buburu bawa Udin ka dieu, ulah dilila-lila. Cynthia jamedut, upami abdi teu tiasa nahan emosi kamari, si Udin tos ruksak ditampilingan ku abdi, diondang makan malam teu dituang, abdi nyarios kala ngaleos. Agus subrata ambek, koplok, ulah nyarita anu teu guna ka Bapak. Bapak geus nempo kabeh rekaman CCTV di Taman Gantung Padma, sanajan soraan, Bapak bisa nempo kalakuan anjeun ka Udin jeung ka karyawan Padma, tugas anjeun acan angges, bawa Udin ka dieu, lamun Udin teu kabawa, anjeun ulah balik. Kedah kumaha deui carana, Cynthia ngarahu, datangan pamajikana atawa mitohana, tembal Agus. Cynthia ungguk, mangga pa, upami kitu abdi bade nepangan istrina, masihan artos teras miwarang nyuhungkeun cerai. Ulah, Agus gogodek, lamun ka pamajikana, anjeun bisa pasea deui, datangan mitoha awewena, ceuk beja, mitoha awewena piduit, katambah umurna sarua jeung anjeun, jadi bakal leuwih ngeunah ngobrolna. Mangga pa, tembal Cynthia. Agus ungguk, ulah nyebutkan identitas, lamun kanyahoanku mitohana Udin incu Bapak, justru bakal atoh, moalnya tujuan cerai. Abdi ngartos, tembal Cynthia. Cynthia ngageroan pengawalna sangkan neangan informasi di mana ayana mitoha awewe Udin. Lastri geus dina taksi ngajuk-juk ka salon Lizzy Dumasar kana alamat dina kartu nama tina paket, nepi ka lokasi anu dituju, Lastri langsung nembongkeun kartuna ka resepsionis di meja harap, resepsionis manggut marah mai. Halo Bu. Promo kartu ieu mung tiasa diangge sakali, bade diangge ayuna. Enya, ayuna, tembal Lastri, kuring geus naik taksi jauh-jauh ka dieu, piraku kudu balik deui. Patugas ungguk, Ibu, kangge perawatan spa, salira kedah ibak heula, bari ngantosan pelayan nyiapkan alat spa kangge salira, mangga ku abdi dijajab kamar ibak di pengker, teras gentos anggean. Lastri bunga pisan ngedengina, samemena memang Lastri mineng ngadatangan salon kecantikan pikeun spa, jadi geus nyaho tata carana, awalna ngeuwem ku Cihaneut make kembang, terus make baju sakali pake anu geus disadiakeun ku salon, karek weh dipijet. Patugas mawa Lastri ka kamar khusus ngeuwem, geus aya betap esi Cihaneut, susu, kembang sarta uyah geus dicampurkeun ka jerona, Lastri kerung. Pican heula caina, si patugas kaciri gemer, ieu enggal keneh Bu, tadina kangge pelanggan sanes. Nanging batal diangge ku margi carogena, kabujeng nelepon miwarang enggal uwih, kaleresan teu lami Ibu sumping. Oh kitu, sugan teh urut batur, ceuk Lastri seri. Jik siapkan tempat pijetna, tinggal keun kuring sorangan. Mangga Bu, tembal si petugas, terus ngaleos keluar langsung nyampurkeun bosna pikeun laporan. Ngadenge Lastri geus datang, bosna buburu nelepon Dudung. Dung, Lastri geus datang, iraha anjeun ka dieu, Dudung buburu nembalan. Alus, bere pelayanan anu alus. Ulur waktu, kuring rek kadinya. Siap, si bos seri, satengah jam di kuring nepi kadinya, ulah ngalayanan pelanggan sejen, bisi ngacokan rencana, ceuk Dudung. Moal, sim percaya ka kuring, tembal si bos, pas Lastri keur lalangkarakan ngewem dina betap, diharap mobil mewah, eren, saurang bodyguard jangkung gede anu ngarangkep jadi supir buburu turun terus muka panto tukang, kaciri Cynthia turun terus mencrong ka salon bari kerung. Salon naon ieu, di ruko jaba lingkunganna kumuh, padahal sanajan di ruko. Salon Lizzy ka asup mewah, sanajan lain pangalusna tapi moal kajangkau ku ibu-ibu rumah tangga biasa mah, tapi keur Cynthia jelas teka pake. Si pengawal nyarita, istri anu dipilariku salira nembe 10 menit sumping ka dieu, ayuna masih aya di lebet. Hayu asup, ceuk Cynthia, mangga, tembal pengawal bari ngadorong panto salon sangkan Cynthia asup ti heula. Patugas resepsionis langsung nyarita, hapunten, dinten ieu salon nuju tutup. Cynthia kerung, awewe anu ngaranna Lastri lain biu asup ka dieu, naha kakuring ujuk-ujuk ngomong tutup. Patugas bingung nembalan pananya Cynthia, bosna geus marentahkeun dirina sangkan teu narima tamu sejen, jadi kudu bisa nahan saha wae anu datang sangkan teu asup. Hapunten Bu, salon memang nuju tutup, Ibu Lastri tos ngadamel janji ti kamari keneh, sareng anjeunna memang langganan tetep.
Cynthia jelas ambek, kermah munggaran datang ke salon butut, ayuna kadatanganna ditolak. Lamun kuring temenang asup, salon ia bisa diduruk ku kuring. Si patugas jelas bingung narima ancaman sarupa kitu, awewe harapena pasti lain jelema sambarangan, salian make mobil mewah sarta mawa pengawal pribadi, dandanana oge mewah, perhiasana berlian kabeh. Antosan sakedap, abdi bade laporan heula ka bos abdi. Cynthia ungguk, burukeun, kasabaran kuring aya watesna. Si patugas buburu nepungan bosna di anu keur ngepak barang berharga milikna, sabab saengjusna narima duit 2 juta ti dudung, manehna bakal langsung kabur ka luar kota, jadi di mana anu naragih datang isukan, di salon geus eueuh sasaha, jeung eueuh barang anu bisa dibawa. Patugas buburu nyarita, bos, dipayun aya pelanggan istri, abdi teu tiasa nahan, mangga tepangan ku salira. Pelanggan naon, teu dibejakeun salon tutup, si bos muncereng. Parantos, cok si patugas tunggul, saurna piraku Lastri ditampi ari dirina ditolak. Wawan kasih Lastri, si bos ngarenjak, kirang uninga, mom nyebatna kitu, tembal si patugas. Si bos kerung, lamun kitu, keun baeku kuring di singharepan, bari ngalengkah ka harap. Ningali penampilan Cynthia, si bos gempar, wilujeng enjing, salira aya kapriogian naon. Cynthia buburu nyarita, salon anjen buka, tapi kunaon kuring temenang asup, nahabet nyebutkan tutup. Si bos Sri, aya pelanggan anu mesen pelayanan paket komplit, janten teraos ka anjeunna upami masih nampi pelanggan sanes, upami salira priogi, tiasa kadieu deui sonten atanapi enjing. Kuring teu butuh perawatan nanaon, tembal Cynthia. Si bos kerung, teras bade naon salira sumping kadieu. Kuring neangan Lastri, aya pi obroleun penting, tembal Cynthia. Si bos ngarasa kesel, upami sakadar ngobrol, sanes di dieu tempatna, mangga kaluar, salira tiasa janjian sareng Lastri di luar. Cynthia ngodok tasna nyokot duit 500.000 terus ditunda dina meja, si bos kolohok terus nanya. Artos ieu maksatna naon, bawa kuring ka Lastri, menta waktu satengah jam pikeun ngobrol hungkul, cuk Cynthia. Salila kuring ngobrol, temenang aya anu ngaganggu atawa ngadedenge keun, duit ieu keur anjen ngarti. Si bos kerung, dudung nita dirina pikeun ngabius Lastri, sabab bakal dibawa. Dudung oge bakal datang satengah jam deui, salana satengah jam sina ngarobrol heula bari nungguan dudung datang, lebar lamun 500.000 ditolak, ngabius pan moal lila. Si bos langsung ungguk bari mesakan duit 500.000 dina meja. Upami ukur satengah jam teu sawios, salira tiasa ngantosan di ruang spa, abdi bade ngawartosan Lastri supados nepangan salira. Cynthia ungguk terus ngararet ka pengawalna, hayu milu. Tekengeng, si bos buburu ngahalangan, ieu salon khusus kangge istri, pelanggan dilebet ukur ngangge anggean khusus. Malah sok aya anu dipijet taranjangan, sanaos ayeuna mung aya Lastri hungkul, tapi abdi kedah ngajagi privasi anjeunna. Cynthia anu memang nyaho kana aturan salon bisa ngamaklum, terus ngararet ka pengawalna. Tungguan kuring satengah jam, lamun leuwih ti satengah jam kuring acan kaluar, anjeun bisa asup. Pengawal ungguk, buburu kaluar ti salon terus diuk di luar bari ngaroko. Si pengawal teu ngarasa hariwang, kahiji memang salon eta khusus keur awewe. Kadua sapanjang perjalanan hal anu nyurigakeun, jeung panto asup hiji-hijina ka salon ukur ti harap, bakal buburu kanyahoan lamun aya pibahayan. Di mana ruang spana, Cynthia nanya ka si bos, abdi teu tiasa lebet, patugas abdi anu bakal jajab salira, mangga, tembal si bos nunjuk ka jero ku jempol leungeunna bari ngicepan ka patugas resepsionis anu tadi. Cynthia ungguk terus lempang nuturkeun patugas ka ruangan spa, ruko memang manjang ka jero. Ruangan spa anu dimaksud aya di pangtungtungna, ruangan spa memang sok aya di posisi anu teu kagiridik, lantaran pelanggan biasana narima pelayanan relaksasi total, teu bisa kaganggu. Si petugas manggut, bu, antosan di dieu, abdi bade nyandak Lastri ka dieu. Cynthia ungguk bari mere tip 100.000 ka si patugas. Ulah ngomong kuring keur nungguan, bawa asup weh. Mangga, abdi moal nyebatkeun aya anu ngantosan, tembal si patugas ato, terus kaluar. Cynthia kerung, melongka sakuriling bari nyengir ngarasa garela, terus ngodok tasna nempo deui cek 10 miliar anu geus ditulis saacana keur bikeun ka Lastri, terus ngagerentes. Si Lastri datang ka salon model kieu, pasti teu gablegun duit, narima 10 miliar, jelas bakal atohan pisan. Nyaho selera Lastri rendah, Cynthia ngarasa lebar mikeun duit 10 miliar, Cynthia ngasupkeun deui cekna, terus ngaluarkeun buku cek pikeun nulis cek anyar sanilai 1 miliar. Cynthia rek ngagunakeun 1 miliar eta pikeun marentahkeun Lastri sangkan ngolo anakna menta cerai ka Udin. Saacan diuk, Cynthia muka heula syal Hermes anu melit dina baheungna pikeun tilam diuk, sabab Cynthia ngarasa jari jipen lamun kudu diuk langsung dina kursi. Harita Lastri masih ngewom dina betap, acan waka hayang buburu hanjat sabab Lastri nyaho hasiat susu anu aya dina cai, eta sarua jeung pelembab, alus pikeun ngomean kulitna anu gararing.
Dudung jeung Karsidiges di Jalan Mawa sababaraha, pamuda barandalan make mobil Kia Carens menang nyewa Karsidi, langsung ke jalan letik anu aya di satukangan salon. Dudung ngaluarkan ponsel nelepon bos salon, kuring rek nepi ka tukangan salon, si Lastri geus dibius. Si bos bingung, sabab urusan Cynthia jeung Lastri acan beres. Dagoan sakedeng, Lastri masih ngawem, ulah waka aya anu asup sa acan di bejaan ku kuring. Sip, ulah lila teuing, cuk Dudung bari nutup telepon. Lastri ukur ngawem 10 menit, buburu keluar terus ngelapan awakna ku anduk anu gas disadiakeun, terus mencet bel servis. Patugas asup bari nanggei baju jeroan sakali pake kersalin Lastri. Bade diangge mangga henteu oge teu sawios, karyawan di dieu sadayana istri. Dia ken, rek dipake ku kuring, cuk Lastri. Lastri buburu make calana anu dijentina bahan kretas tisu, terus make anduk kimono, saenggeus tali dina cangkengna dicangregeun, Lastri dibawa keluar ku patugas, langsung ka ruangan spa. Mangga kalebet, cuk patugas nita Lastri asup ti heula. Lastri ungguk terus ngalengka ka jero. Lastri ngarenjak sabab di jero geus aya saurang awewe, tapi jelas lain rek spa, sabab acan salin baju kawas dirina. Lastri ngaradet kasih patugas bari kerung, ieu tukang pijetna, make baju mewah kieu, meni reuncem kawas manekin di toko perhiasan wae, kumaha lamun Alina ngabaret kana kulit kuring. Cynthia anu ngadenge langsung kekerot ambek bari ngagerentes. Koplok, nyaruakeun aing jeung manekin, patugas era ku Cynthia. Dirina bingung cara ngenalkeunna ka Lastri. Cynthia nyarita ka patugas, anjeun kaluar, kuring rek ngobrol duaan. Patugas ungguk, buburu keluar ti ruangan, terus nutupan panto. Mane saha? Lastri mencerong ka Cynthia, teu kudu nyaho, tembal Cynthia. Lastri molotot, koplok, nanaonan hayang ngobrol jeung kuring ari ulah nyaho saha maneh mah. Cynthia disebut koplok langsung ngagantawang ambek. Ngomong naon maneh, maneh teu nempo dangdanan kuring, perhiasan kuring diuk dina Shell Hermes. Teu pantes kuring nyebutkeun ngaran ka maneh, lain level. Lastri jebi, maksudna naon, rek pamer, kuring nyaho perhiasan maneh berlian palsu kabeh, tas jeung Shell Hermes anu didiukan ku maneh oge palsu, ulah loba gaya harepen kuring, tah huntu kuring emas asli, cuk Lastri bari nyengir nembongkeun huntu emasna. Dagoan sakedeng, kuring boga Hermes asli, cuk Lastri bari kaluar heula ti ruangan spa terus nyokot tasna dina loker, buburu asup deui, nembongkeun tasna ka Cynthia. Deleku mata maneh. Tanu kieu anu ngaranna Hermes asli. Cynthia ngararet kana tas Hermes Lastri terus nyaka ka Sri. Lastri jelas ambek disengsrikeun, kunaon Sri koplok, kakara nempo Hermes asli. Cynthia gogodek, kuring nyaho maneh sangsara, ulah debat jeung kuring masalah barang mewah, maneh lain ahlina, ukur boga Hermes murah wae geus ujub. Cynthia nembongkeun tasna, tah deleku mata maneh, teangan dina internet sabaraha harga Hermes anu modelna kieu, bandingkeun jeung Hermes anu aya dina lengan maneh. Koplok, memang ngakuring rek percaya, mangkeluk ti mana maneh, wawu henteu ujuk-ujuk pamer barang, keluar, ulah ngaganggu kuring anu rek spa, cuk Lastri muncereng. Lantaran sababaraha kali disebut koplok bari ayuna diusir, Cynthia ngagidir ambek, leungeunna geus aratel hayang nampilingan Lastri, tapi Cynthia buburu sadar kana tujuanna datang nepungan Lastri. Hap ngabahas Hermes, kuring datang ka dieu memang ngahaja nepungan anjeun pikeun ngobrolkeun hal penting. Hal penting naon? Lastri kerung. Kuring teu boga urusan jeung jelema sombong anu ukur rek pamer Hermes palsu, kaluar. Cynthia kekerot, terus ngaluarkeun cek $1 miliar, dengekeun heula, ieu cek $1 miliar, lamun anjeun bisa misahkeun anak anjeun ti si Udin, duit ieu jadi milik anjeun satuju. Lastri ngauleng bari nyidik-nyidik cek anu masih dina lengan Cynthia, cek palsu lain, Cynthia jebi, lamun teu percaya, jik cairkeun. Tapi lamun anjeun geus narima cek ieu, artina anjeun oge narima kana syarat ti kuring pikeun misahkeun anak anjeun ti si Udin, lamun henteu, sabab duitna geus aya di anjeun, nepi ka mana wae oge pasti ku kuring diteangan, anjeun bakal dipodaran, ngarti, nyambung.